Sulanjana. Kacaritakeun Batara Guru jeung Patih Narada rek nyieun atawa ngadekeun balai Pancawarna. Dewa Anta nu awakna oray teu bisa ngalaksanakeun tugas. Manehna ngaragrakeun Cimata awahing ku sedih teu bisa mantuan nyieun balai Pancawarna. Tuluy eta tilu kecelak Cimata Dewa Anta barobah jadi tilu siki endog. Eta endog-endog teh tuluy dibaheum sejarek dipasrahkeun ka Batara Guru. Di tengahing perjalanan Dewa Anta ditanya ku manuk heulang. Manehna teu bisa ngajawab pananya manuk heulang sabab keur ngabaheum endog. Ngarasa kasigeung ku sikap Dewa Anta, eta manuk heulang teh tuluy nyiriwik tarik bari nyamber ka Dewa Anta. Nu ngabalukarkeun endog-endog nu aya dina sumutna ragrag. Dua endog teh ragrag, nu hiji ragrag di tegal kapapan, sedang nu hijina deui ragrag di tanah sabrang. Dua endog nu ragrag teh peupeus bari tuluy ngajanggelek jadi dua wujud makhluk. Nu katelah ngaranna Sang Kalabuat jeung Sang Budug Basuh. Di tegal kapapan idajil kiih. Tuluy aya munding dikang nu hidung eta ciki dajil. Eta munding teh tuluy reuneuh, tuluy ngajuru ngalahirkeun sapi gumarang nu kacida saktina. Sapi gumarang ngarajaan sakum sasatoan, manehna ngangkat Kalabuat jeung Budug Basuh salaku anak. Hiji endog nu nyesa keneh ku Dewa Anta dipasrahkeun ka Batara Guru. Tuluy Dewa Anta ku Batara Guru ditugaskeun pikeun nyileungleuman eta endog nepikeun ka Megar. Nalika Megar eta endog teh ngaluarkeun hiji dewi nu geulisna taku. Eta dewi teh dipasrahkeun deui ka Batara Guru. Nu satuluyna dibere ngaran Pohaci Dang Dayang Sri. Pohaci Dang Dayang Sri katelah Dewi Pohaci atawa Dewi Sri. Disusuan ku Dewi Umah, pamajikan Batara Guru. Ku Patih Narada geus kasawang yen beuki lila teh Dewi Pohaci baris beuki geulis kacida. Patih Narada boga kapaur palang siang Batara Guru bakal ngawin Dewi Pohaci. Upama eta hal kajadian, mangka Batara Guru geus ngarempak aturan hukum sabab Dewi Pohaci teh disusuan ku Dewi Umah, pamajikanana Batara Guru. Nu hartina Dewi Pohaci teh anakna oge Batara Guru gitu. Tah pikeun nyingkahan eta kajadian, mangka Dewi Pohaci dieureunkeun nyusuna jeung salaku gantina dibere buah holdi. Nalika Dewi Pohaci teu dibere deui buah holdi, geuningan manehna jadi gering parna sabab geus katagihan jeung gumantung kana buah holdi. Antukna Dewi Pohaci teh tilar. Layon Dewi Pohaci diurus ku Bagawat Sang Sri sabab dikurebkeun mucunghul mangpirang kaanehan. Tina kuburan Dewi Pohaci mucunghul tanghal kalapa, tina lebah sirahna Dewi Pohaci mucungkul kaluar rupaning bumbuhan warna hejo, koneng jeung beureum tina lebah ceulina. Kaluar rupaning pareketan tina mata jeung buukna, tangkal kaung tina leungeunna, rupaning wangun jambu tina ramo-ramona, rupaning tangkal nyaliara dina tali ari-arina, mangpirang-pirang rupa bubuahan tina pinareupna, jeung rupaning jujukutan tina buluna. Batara Guru tuluy mancenkeun Semar
pikeun mawa eta sakabeh tutuwuhan ka nagara Pakuan Pajajaran pikeun dipelakeun jeung dirawat. Nagara Pakuan tambah subur makmur. Pamajikan Raja Pakuan Prabu Siliwangi teh hiji widadari nu ngaranna Dewi Nawangwulan, anakna Batara Guru. Nawangwulan dipercayakeun pikeun nyanggu pare pikeun rakyat Pakuan jeung ngajarkeun kumaha carana ka masyarakat Pakuan. Prabu Siliwangi teu meunang ngaganggu atawa muka pasakan jeung upama ngarempak janjina mangka ragrag talak ka Dewi Nawangwulan. Buduk Basu nu aya di Tegal Kapapan neneangan Dewi Pohaci dulurna. Para dewa apal kana maksud Buduk Basu. Ku kituna sakumpanto di Suralaya atanapi kahiangan ditulak pageuh. Ngan ku kasaktian Buduk Basu eta sakabeh panto teh hancur lebur ditenjrak. Sanajan Buduk Basu geus dikepung ku para dewa, manehna bisa lolos mugus nepi ka puri Batara Guru. Ku Batara Guru dijelaskeun yen Dewi Pohaci dulurna teh geus tilar. Batara Guru tuluy nitah kalamulah jeung kalamuntir pikeun nganterkeun Buduk Basu ka makam Dewi Pohaci di Banyu Suci. Di Banyu Suci Buduk Basu ngurilingan kuburan Dewi Pohaci 7 kali. Tuluy manehna paragat nyawa. Batara Guru mancenkeun kalamulah jeung kalamuntir pikeun ngagotong layon Buduk Basu sangkan dibawa nguriling dunia saloba 7 kali. Jeung saacan cacap 7 kuriling dunia maranehna teu meunang waka balik ka Suralaya. Nalika maranehna keur istirahat di handapeun tangkal gebang. Dan tangkal gebang teh penggasar tanimpah tamela atarapi peti matinya layon Buduk Basu. Tina jero tamela tuluy kaluar mang pirang-pirang sato darat jeung laut. Kalamulah jeung kalamuntir teu baralik deui ka Suralaya sabab sieun dihukum ku Batara Guru. Maranehna nyieun babagian tugas. Nu hiji tugas da ngajagaan sasatoan darat jeung nu hijina deui ngajagaan sasatoan laut. Sedeng tamela layon mah robah jadi badak. Nalika Dewi Pohaci hirup keneh, Batara Guru ngaluarkeun cahaya nu satuluyna ragrag ka bumi. Di dinya ngajanggelek jadi 3 manusa. Nu lalaki ngaranna Sulanjana sedang nu dua andi ngagelarkeun wanoja nu ngaranna Tali Mendang jeung Tali Menir. Eta 3 manusa teh dititipkeun jeung diurus ku Dewi Pertiwi. Nepikeun ka gedena maranehna tuluy dititah ka Suralaya pikeun nepungan bapana nyaeta Batara Guru. Di Suralaya Batara Guru dititipkeun karajaan ka Sulanjana pikeun ngurus pare. Sabada kerajaan Suralaya dicekel saheulaan ku Sulanjana, Batara Guru jeung Patih Narada turun ka bumi bari nyaru jadi manuk piitur nyerang pare bumi. Maranehna rek mentes Ki Semar nah pancen pikeun ngajaga pare di bumi teh diesto dilaksanakeun atawa henteu. Nalika manuk piit samuran, Batara Guru jeung Patih Narada katut bala tentara nyerang pare bumi. Semar jeung palaputrana sikep maledogan eta manuk-manuk. Dempu awang ti nagara sabrang datang ka Pakuan niat rek meuli pare Pakuan. Ngan ku Prabu Siliwangi teu dilayanan sabab ceuk Prabu Siliwangi eta pare teh lain nu manehna tapi pare titipan ti Batara Guru. Dempu awang ngarasa kasigeung jeung nyeri hate. Manehna menta tulung ka sapi gumarang pikeun ngaruksak pare.
Sapi gumarang kalabuat jeung buduk basu nu geus dihirupkeun deui katut sakum anak buahna langsung nyerang parepakuan ku paning perkara. Aya nu ngaruksakna dina wangun sato hama, sato sawah jeung sajabana. Batara Guru nu apal kana eta kajadian yen pare di pakuan teh keur tumiba bahaya nugaskeun Sulanjana tali mendang jeung tali menir pikeun ngungkulan eta serangan tug nepikeun ka pare-pare teh sarehat deui. Sapi gumarang ambek kacida tur ngarasa era ku dempu awang. Sababaraha kali pare diruksak anger dicageurkeun deui ku Sulanjana. Tungtungna sapi gumarang ngajak perang tanding ke Sulanjana. Ngan geningan sapi gumarang eleh bari tuluy manehna ngucap janji bakal ngabdi ka Sulanjana jeung bakal ngajaga jeung miara pare. Asal unggal rek ngamimitian melak pare ngaran manehna jeung dua anakna kalabuat jeung buduk basu kudu disambat. Boh secara batin, boh ku cara ngucapkeun mantra ngamimitian melak pare. Sarta kudu disadiakeun daun paku dina pupuhan salaku syarat nalika melak pare. Hiji poe Dewi Nawangwulan keur nyangu pare. Prabu Siliwangi panasaran hayang apal isi pasakan pamajikan teh. Manehna eta muka pasakan tuluy ngarasa hamang sabab ku sarang geui pare bisa mahi pikeun jalma loba. Geus kitu eta pasakan teh ditutup deui ku Prabu Siliwangi. Nalika Dewi Nawangwulan datang tur muka pasakan teh manehna reuas sabab pasakanana masih mangrupa ranggeuyan pare. Manehna surti kana kaayaan. Tuluy nyarita yen manehna kudu balik deui ka kahyangan bari mere piwejang yen kudu disadiakeun lisung, dulang, hihit, bakul jeung asepan pikeun nyangu atawa masak pare. Lisung kudu panjang jeung diliangan buleud 2 siki di sisina pikeun tempat tali mendang jeung tali menir. Cicing pikeun mantuan masak pare. Sanggeus kitu harita keneh ge Dewi Nawangwulan langsung hayang balik deui ka kahyangan. Kalawan sedih jeung hanjakal Prabu Siliwangi indit ka Suralaya ngadeheus ka Batara Guru menta sangkan Dewi Nawangwulan bisa balik deui ka bumi. Ngan ceuk Batara Guru Dewi Nawangwulan tetep teu bisa balik deui sakumaha aturan nu aya. Batara Guru tuluy ngajarkeun Prabu Siliwangi ilmu-ilmu pikeun melak pare jeung ngurus pare. Kitu tah minangka sempalan wawacan Sulanjana. Titimangsa ieu wawacan teh tanggal 17 bulan 5 1865. Naskah ngahaja dipilih nu paling ngora sangkan jadi gambaran yen sakitar waktu sakitu tahun nya ieu carita teh masih disakralkeun jeung nu pasti masih dianggap ngabogaan daya magis sabab masih dipake dina ritual melak pare. Nah, ieu naskah teh tetapi nya ieu naskah wawacan Sulanjana ditransliterasikeun jeung diropea ku Tekad Erlangga Pangestu nya eta rencangan simkuring nalika nuju kuliah di jurusan Bahasa Sunda UPI. Tina para prase wawacan Sulanjana nya kenging Dr. Kalsum nya dosen jurusan Bahasa dan Sastra Sunda Fakultas Sastra Universitas Pajajaran, pupuh konsentrasi filologi program Ilmu Sastra Pasca Sarjana Unpad Bandung. Ulah hilap like, comment, dan subscribe channel Api Hendi Official. Hatur nuhun, cag ah.